nu bersih tenang aturai. Tapi ieu teh taman sekolah urang. Mun aya daun rak-rak tina tangkal mah wajarnya. Tapi murid teh kudu bisa nahan diri. Taman sekolah teh pikeun dirawat, lain keur nyampahkeun barang. Aya naon siga bedmut kitu? Anu, si Devani micer runtah sagawaya di taman deui. Malu atuh mun aya guru ngaliwat. Ngalamaur kasih taman, dauna morakana jalan. Haduh, taman karesep urang mah lamun kotor, tengana pisan dipandang. Yang ajak barudak sejentukan melarian solusi. Mun bareng-bareng mah bisa jadi manehna nurut. Aya naon dipanggil guru-guru. Salah runtah deui, Lex. Si Devani micen bungkus jajan sagawaya. Mending urang ajak manehna bebersihan bareng. Sekalian kerja bakti leutik. Setuju. Wawan lamun jingjing aya eusina, jeung babaturan mah ulah rek sorangan. Lamun sarua setuju, hayu orang datangkeun bareng-bareng. Hade sorangan tampian, goreng sorangan nu ngaruksak. Taman geus dirawat rapi, ulah orangan sorangan anu ngotoran. Dev, orang rek bebersih taman sakedeng. Hayu milu. Moal panas teuing henteu kuat. Bebersih taman pikeun naon? Ngadagoan nu sejen berbuat kuring cicing oge henteu. Soalnya maneh nu nyampah sagawaya. Ya hampura, tapi tetep wae males. Dev tingali kamarehna. Taman ieu tempat urang main, diuk diajar mun kotor saha nu rugi urang sorangan. Tapi abdi beneran teu resep bebersih sil. Nyoko cai tina kendi lamun dirawat moal matak lieur. Teu kudu langsung rajin, mimitian wae ku mincen uruntuh tempatna. Abdi tulungan deh. Hampuranya tadi sok Tetap nyebelin. Dep, sok bantu ngumpulkan daun-daun ieu. Lengkap 7 orang kerja bakti dadakan. Yeay. Ya Dev, jadi lebih gancang beres mun maneh ngilu. Tingali, taman jadi rapi pisan. Ya, ternyata bebersih babarengan teh seru oge. Hampura ya sadayana. Ngalabung buahan di kebun kolot, lamun teu dirawat bakal rusak. Ari hirup kudu bener pola, nu penting ayeuna ngapikana kabersihan sakitu wigatina. Urang jaga taman ieu sasareanya. Setuju.